ayoskeun Raden Bambang Sumantri saparantosna hasil tiasa ngaboyong putri Satomas ajeng disanggakeun ka ingkang Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Namun sarupi di anu dacan laksana pindahkeun taman Sriwidari di Gunung Untara ka pepengkeran Kraton Maeswati. Sang saya dangu sapraptanipun Sokasrana nyusul ingkang Raka Bambang Sumantri. Sokasrana bareng ningali ingkang Raka Sumantri dikatebihan keneh antos kegorowokan tina bakat kusono. Ala juga ingkang mantri papangi di dia. Iya ingkang mantri. Patekadan anu ya sangat loba gogodana. Tapi niat kudu kebat ku gogodaulah hebat. Tapi niat kudu kebat ku gogodaulah. Kina kakak jalinggiran satria minah perwata Sokasrana lajeng ngarontok ka ingkang Raka Bambang Sumantri. Ala geuning Kang Mantri di dieu aya Kang Mantri. Paingan kuing di tiangan kakalir kakidul kakulun kawetan eueuh deui Kang Mantri. Nah atuh mani tega teuing ka uing teh Kang Mantri. Adia Kang Sokasrana teu dinyanaan temenan maneh geus papanggih jeung akang di dieu. Sokasrana ti mana maneh teh Sokasrana? Aduh Kang Mantri. Sanyana ti barang Kang Mantri miang ti patapan. Dawuhan Kangjeng Rama Kang Mantri teh bade dedeheus ka Gusti Prabu Arjuna Sasra. Tauing tiku hayang babarengan jeung Kang Mantri teh ulah papisah Kang Mantri. Kunaon eta bangun anu keur bingung? Kumaha ngaulah teh ditampi atawa henteu Kang Mantri? Aduh. Dia Kang Sokasrana aring kumaula ka Kanjeng Gusti Prabu Arjuna Sasra. Syaratna aya dua rupa anu ku akang kudu dilaksanakeun. Kahiji kudu bisa ngaboyong putri Satomas. Kaduana kudu bisa mindahkeun Taman Sriwidari ti Gunung Untara. Alah kadahala Kang Mantri. Nah kitu-kitu bae kawas lain lalaki Kang Mantri. Nganu matak Sokasrana ari putri Satomas mah ku akang teh geus bisa kaboyong sarta parantos kasanggakeun ka Kanjeng Gusti. Ngan we mindahkeun Taman Sriwidari akang teh teu sanggup Sokasrana. Ari sabab
ulah aya robahna boh taneuhna sakeprul boh caina ulah ngeplok sok sumawana papelakanana tah ieu nu jadi bingung kana pikir akang sok kasrana walah adalah Kang Mantri. Nah kakara kitu ge Kang Mantri mandi geus bangun anu bingung kumaha lamun uing aya kasanggupan mangminahkeun Taman Sriwidari. Aduh adia Kang Sokasrana lamun maneh aya kasanggupan nasaha deui atuh anu bakal bebela ka Akang kajaban nu jadi dulur maneh sifatna Sokasrana gerapek atuh ari bisa mah pangmindahkeun Sokasrana. Kang Mantri heuing dek dipangminahkeun tapi uing teh lain ujub riata kabur da mengahing manusia mah anu punyul. Ieu mah kuring teh susuganan hayang bisa nulung kana kasusah Kang Mantri. Ngan bae sangeusna mindahkeun taman atuh uing bawanya hayang milu ku maula ka Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Keuk bae kumaha kebe Sokasrana pek be atuh gerapang mindahkeun taman. Lajeng Sokasrana munajat nanada ka Prajawata supaya dikabul samaksudna dijabak sapanejana lajeng diserangan ku pangresana yang makawe di Taman Sriwidari ngalih ti Gunung Untara ka pepengkeran Kraton Maes. Sapangeusih karaton sami kehker gujrut sadaya ari margina anu padina teu aya naon-naon bet ngadadak di pengkeun karaton ayat taman anu sakitu indah. Bang Sumantri lajeng andika aduh teu nyana temen adi Akang Sokasrana geuning maneh teh bet bisa mindahkeun Taman Sriwidari. Sokasrana tah nu mata Kang Mantri ai jelema mah tara beunang diduga anu mata ulah sok ngahina dasar wae jelema mah Kang Mantri. Tah ayeuna uing geus bisa mindahkeun Taman Sriwidari. Akumaha ayeuna uing hayang milu ngadeukkeus ka Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Ulah Sokasrana ari sababna dedeukkeus ka Kangjeng Gusti tong boro-boro maneh sanajan Akang ge anu sakitu sulitna anu matak wayahna we maneh mah balik Sokasrana ka patapan. Dilongokan ku Akang saban bulan. Naon kahayang maneh? Naon nu dipikarep ku maneh tan maneh ku Akang bakal dicumponan. Jugeuning Kang Mantri mah. Acan ganti poe cikene aya kasanggupan ayeuna geus jalir janji cidra tina subaya. Melu Kang Mantri Sokasrana ulah dek maksa. Balik Sokasrana. Lamun maneh keukeuh kedeh rek milu dedeukkeus ka Kanjeng Gusti tan maneh Akang tega kanu jadi dulur. Balik apa moal Sokasrana. Walah adalah. Kang Mantri. Ibatan uing balik kajeun paeh ceuk paribasana. Ku keukeuh atuh da hayang milu ngadeukkeus Kang Mantri. Lajeng Sumantri tina bakat ku ngaraos keheul ka Sokasrana. Masak tuhung tina angkengna anu dimaksud bade nyingseunnan Sokasrana dan sing lara kapya tangkis dan sing lara kapya tangkis tegawa malasat ujung bau dan sing lara kapya tangkis tegawa malasat ya rakyat ningal galak kening sirna tangap sakape Raden Bang Sumantri parantos nyangking duhung
anu maksudna bade nyingseunnan Sokasrana Sokasrana ieu naon nu dicekal ku akang dukung anu sakieu manjurna lamun maneh keudeuh maksa hayang milu tan wani akang ikhlas sanajan kadulur Kang Mantri uing mah kajen pae jeung tinimbang teu kabawa ingat dina emutanana Sokasrana kutina keudeuh mari angkeuh hayang namilu ngadeukeus ka Prabu Arjuna Sasrabahu kajen ikhlas kana jiwa enga dukung anu dicangking ku Bang Somantri dirontok ku Sokasrana amles kana beuteungna masing pelaya aja Sokasrana aduh jangan Bang Somantri ngembang kadu colokok teu dinyanaan temenan Sokasrana tega kana jiwa barang bade dirontok apatangna Sokasrana leungitan pelebih hilang pantahrana nanging aya suaratan katingal Kakang Somantri nepi ka kituna sampean ikhlas kanu jadi dulur Kakang Somantri ari jalma mah kumaha amal pagaweanana ke di akhir lamun sampean peperangan jeung Raja Alengka Prabu Rahwana Dasamuka lain kaula dek males tapi sampean tangtu bakal tinemu jeung amal pagawean sampean rasakeun salengitna sora tan katinggalan Bang Somantri ngahuleng emutka ingkang rayi Sokasrana anu geus perlaya enggana Bang Somantri lajeng lebet ka kedaton Maspati bade unjukan ka ingkang Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu mantap dinasisip bager dirupanu jadi power lampu lampanu tebana Prabu Arjuna Sasrabahu nuju magelaran hempak di dekesan para Narpati enggal Bang Somantri ngagepor dumekeus kapayunan ingkang Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu jarami disisip pager teporan musikono pamendak kurang tos bener Bino kastrih tinaretes ing sesaca mancur kadiakunan Prabu Arjuna Sasrabahu luluy kudu aris manis pangandikana Mas Somantri kadie Somantri aduh sadaya-daya kaula nun Gusti ngahaturkeun semah pangabaktos mugi katampi kaula ditarima pangabakti sampean ku kaula Somantri aya sanes abdi Gusti teh bade nguningakeun rehna sanes kanten hal anu dipancenkeun ka Ji Simadi parantos laksana putri Sadomas parantos kasangakeun nya kitu di Taman Sriwit Ari nya sanajan ku kaula geges kasaksi Somantri ari ayeuna saksian ku sakabeh para Narpati oge anu aya di jero karaton Maespati ti waktu ayeuna kaharup kaula dek ngangkat Bambang Somantri diangkat jadi pepatih Maespati
sarta kudu digentos nami Patih Suwanda. Inggih cepot sumunti mah dupi dinten ieu teh pangangkatan nya Astrajinga dupi jisim abdi bade diangkat kana naon su dawala diangkat kabeh gaya panaekan euy. Nah atuh ai hayang naik mata tarekelan we kana suhuna nanaon silain ge ditaekeun reng urang mah supaya ditaekeun kanu seueur hileudna we Kang. Ai hayang naik mah kana naon we teh aya halanganana. Rai Patih Suwanda kaula nun Gusti ari ayeuna kaula teh weweling sabab sampean geus boga kewajiban nyekel kakawasaan jadi patih Maespati sadaya-daya kaula nun kudu ngartikana tetekon pancawibawa hartina 5 perkara kawibawaan diri. Kahiji pok ngomong ulah rek bohong, kadua dipercaya ulah rek ngaruksak, katilu amanat kudu ditepikeun, kaopat mun salah kudu narima, kalima sing asih kapapada kaula. Leres teu kapinodama Gusti nampi kaula nun. Lajeng Prabu Arjuna Sasrabahu tina bakatku bingah manahna kahiji kalaksanakeun ngadahup ka Citrawati kalihna eta ngangkat Bambang Sumantri jadi Patih Suwanda lajeng marentahkeun ka para narpati supaya ngayakeun raramean kanggo nyukakeun rakyat sausining negara Maespati.